kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Nyangageun mitra Samagaha di Cempala sumangga urang kawitan dinten ayeuna. Sok kabarayun sadayana masing-masingnya cag caruluk geus kitu dibalurkeun ka sakujur awak. Aki Wajira ukur nempokeun bari nyerenge. Dina hatena muji kana wawanen muridna da manehna mah baheula basa mimiti ngulik eta ilmu teu dipolototan heula mah ku guru, teu buru-buru ngagugu. Kitu kaayaan Kalabiru jeung Kalahideung dilatih ku Aki Wajira, diwarah ku cara anu mandiri, beda jeung batur. Dahar sapopoe lain sangu tapi bebeutian, bubuahan anu atah teu dipasak ku seuneu. Nginum ci atah mandi ci ibu nu ngapoe dibalur ku caruluk. Ngadaharan gadung atah jeung sajabana. Ari Aki Wajira unggal poe nurunkeun elmuna. Elmu tunggal keur nguatkeun sakujur awak, tapi matakeun eta elmu kacida lila na kudu tahun-tahun taya eureuna. Gancangna carita 2 tahun geus kaliwat. Kalahideung jeung Kalabiru geus beda kaayaanana. Buuk Jabri gimal hawak hideung semu herang kulitna kanel. Reungit geus teu kuat nyoco. Ku hileud bajra teu karasaeun, dicocok kala teu teurak. Sabab salila 2 tahun teh sarege buligir dina lukut. Disimutna ku ibun ditilaman ku jagat bumi. Mani ku caruluk dahar gadung atah. Hirupna kawas bagong. Aduh kacida pisan bedana jeung baheula. Ayeuna mah awakna kuat waweg gede tanaga gede wawanen taya kasieun. Tapi kaayaan Aki Wajira jadi sabalikna. Awak beki ruksak, begang semu bongkok. Tanaga ngurangan kasakten ngorotannya dina hiji poe nyalukan 2 muridna. Tarojol Kalahideung jeung Kalabiru nyampeurkeun gek dariuk ngajajar hareupeun guruna. Dek naon nyalukan kuring Ki? Ceuk Kalahideung ngomong jeung basa kasar garihal taya kasopanan pisan ka guru teh. Lain atah warah tapi memang kitu diwarahna ku guru. Dengekeun ku sia Kalahideung, Kalabiru. Aki teh geus jajak 2 tahun ngawarah marane. Ilmu Aki unggal poe diturunkeun sarta diterapkeun kana awak marane. Pilaku ku marane teu karasa. Ceuk Aki Wajira bari nunjuk kana beungeut muridna. Ceuk muridna anu 2 meh bareng karasa cenah. Lagun lantaran kitu poe Aki rek amanat. Bisi marane rek nguji kekuatan diri nyoba-nyoba kekuatan badan beral gelamiang. Sing teteg sing bang belas hade ulah satengah. Tapi omah sing inget kana babadah Aki. Ilmu nu aya dina awak marane can sampurna. Kudu disibuh, kudu diasah. Butuh waktu keur nyampurnakeunana. Marane duaan kudu init ka pulau kosong. Cicing dirinya
ulah kurang 10 tahun. Ulah bebekalan kadaharan kudu sabenang-benangna di tempat eta. Ayeuna bisi rek ngajajal ilmu beral init ka pakampungan. Tapi omat ulah sorogoto teuing ulah wani teuing. Sabab kulit marane can kuat sampurna aya kene di antarana pakarang batur anu baris teura kana kulit marane mun manggih ponggawa kerajaan ulah dilawan. Mun amprok jeung para prajurit ulah diayonan. Leuwih hade lumpat sabab marane moal kuat. Sakitu amanat ti Aki. Jeung deui kade isuk jaga ningke teh lamun marane geus kolot. Ajawa diparengkeun hirup tepi ka kolot Kawasaki. Ilmu kudu diturunkeun. Ilmu teh kudu diturunkeun lamun teh diturunkeun ka batur moal bisa bae sampurna marane. Mitra, kala hideung jeung kala biru ungut-ungutan duanana sargep naker kana ngabandungan papatah anu jadi guru. Pok kala hideung nyarita nya heuge sakabeah amanat Aki rek dikugu dijalankeun ku kuring duaan lamun kitu carana poe ieu pisan kuring derek init ka desa Mancala hayang nuluykeun hanca bareto nepungan deui si Durgali. Cekala hideung tetela panasaran kene sarta neteuli ku Ki Durgali jeung baturna. Kumaha pagi mah moal nyalek moal teh. Nuhun Ki, nuhun. Biru, ayo urang init ka desa Mancala euy. Urang ngajajal pangabisa urang balitungan jeung si Durgali. Kala hideung ngareret ka adina ngajak init. Ayolah, kae salongko. 2 tahun teh liar pisan yeuh. Jung duanana nalangtung. Singkil rek init ka desa Mancala make baju sabiasa. Ibareto kakara dipake ayeuna. Oro kaya beda rasa sahara teu marerang. Rariged make baju teh da teu tuman geus heubeul sok buligir wae. Ceg kana bedaog kop kana lama keur bengker sirah. Supaya buuk ulah ririaban. Torojol duanana kaluar ti saung, niatna rek langsung init ka desa Mancala. Tapi kadek ge sababaraha lengkah. Kadenge aya anu ngajeduk kana tihang saung. Malah saung ge tepi ka ngarieg. Kala hideung jeung kala biru ngarenyag terus malik nenyo ka saung. Hari breh Aki wajiran angkarak bengkang. Panon bolotot leungeunna japlang sirahna adek kana tihang. Jigana teh ngajengkang terus ti dagor da buktina saung teh mani ngarieg. Kak kunaon si Aki? Modar meureun pan jangjina ge kitu. Mun ilmu geus diturunkeun manehna rek modar. Cek kala hideung bari terus balik deui ka saung. Adina nuturkeun barang dipariksa teu salah deui. Aki wajira geus teu aya nyawahan. Karibanusan nu geus teu usik teu malik. Kala biru jeung kala hideung carolohok bengong. Sajongjongan mah samarapolah samarampa. Naon anu kudu dipilampah. Tapi sanggeus rada lila sadar. Jeung ngarti yen mayit kudu dipulasara, kudu dikubur. Nya harita keneh duanana digarawe, ngali taneuh keur ngaruang guruna. Ngalina teu make parabot, dikeruk we ku leungeun. Ramona heuras kawas garpuh beusi. Duaan teu paanel-anel teu beuki lila beuki jero, nya akhirna anggeus. Regeyeng mayit guruna teh dipayang kuduaan. Teu make aturan itu ieu Bruce Layon diasupkeun kana liang kubur. Burusut disaeur sora taneuh seahan daruan. Sorana mata keung jeung geuman. Teu kungsi lila geus lita deui. Taneuh dibabener terus make ciri ku batu ditangtungkeun. Minangka tutunggulna. Geus kitu makalah hideung pok ngomong. Ki,
mun ge carana kuring duaan minta idin. Rek terus init ngalalana moal balik deui ka ieu tempat. Muga-muga aki sing bisa reureuh kalayan tenang. Ulah melang sumareang, ulah rungsing kumaruming. Sing labas bangblas ngambah alam anyar nyorang alam padang poe panjang. Kala biru ngarenghap leungeunna ngarawu taneuh. Wur diawurkeun kana kuburan guruna jeung cengkat. Terus ngaleos init dituturkeun ku lanceukna nu tas amitan ka guruna. Dua murid anu aneh teh harita leumpang patutur-tutur. Teu ngomong sakecap-kecap acan. Dina masing-masing hatena mikir nyawang kanu geus kasorang. Netep kahareup kanu bakal kaalaman. Meureun kajadianana moal beda jeung guruna. Leumpang dibarengan ku ngalamun dijajabkeun ku angin leutik nu ngahiliwir. Dituturkeun ku suara manuk anu recet. Dangdaunan ting aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Mileuleyankeun kadua murid nu satia ka guru. Gaur sora maung, segor sora bagong, monyetna pating kurayang, lutungna pating jarendul, surili pating carerit, tinggun dayang dinadahan, kawas nu hayang nuturkeun ka kala hideung jeung kala biru. Anu init bari jeung can puguh balik deui ka dinya. Cag tuna kahareup kasamber deui. Ayeuna urang malikan ka tukang. Nyaritakeun deui kaayaan di jero nagara di nagri Cempala nidra nya. Di nagri Cambala khususna di desa Mancala. Anu kungsi kaasupan dua garong tea. Tisaprak aya laporan ti ponggawa desa. Ti nagara merul prajurit nu ngarona ngariksa desa Mancala. Heuleut 2 poe datang prajurit tapi teu aya naon-naon. Malah kungsi didatangan wanci peuting aman teu aya pancabaya. Tapi najan bari jeung kitu. Para patugas keamanan teu cileureun tetep caringcing pageuh kancing. Siap siaga pikeun nyanghareupan sagala rupa kamungkinan. Malah dina hiji mangsa aya menak nagara nu ngahaja meresaran ka kapala desa supaya nyusun barisan rona anu ditugaskeun khusus pikeun ngajaga keamanan lembur, boh beurangna, boh peutingna. Sistem keamanan lingkungan geus diterapkeun, malah geus lain pasoalan anyar. Ti baheula mula geus aya diunggal imah boga kohkolawi. Gunana pikeun silih bejaan di mana aya karaman. Kocap dina hiji mangsa kapala desa ngumpulkeun para ponggawa tua kampung, kulisi desa, kabayan jeung para inaong-inaong desa Mancala. Kumpul ngariung di balai desa, ngajajar rek ngayakeun sawala. Ngong kapala desa mimiti biantara. Batur jenuk balarea dulur-dulur kadang warga desa Mancala. Geus leuwih ti 5 bulan. Urang sarerea ngajaga keamanan desa tina sagala rupa gangguan, boh ti luar boh ti jero. Tapi kadenget ieu can aya kajadian anu tumiba nganu harti. Yen desa urang aman raharja, sepi paling tawong rampok hal ieu teh taya lian. Iwati kuryekna rahayat sakumna, oge kukuatna kasadaran sarerea dina hal gawe babarengan ngajaga keamanan. Tapi sok sanajan kaayaan aman, malah 2 garong nu kungsi kate waktu datang deui. Urang sarerea ulah balangah, ulah rasa maneh, ulah didaguan riweuhna.
Tetep kudu ditiung memeh hujan, bisi sawaktu-waktu datang bahaya, anu teu disangka-sangka. Tak lantaran kitu, Omatrona ulah kenor, unga peuting kudu aya bari siaga manakomo, desa urang sasat jadi contoh, jadi tuladan, nu geus sababaraha kali menang pujian ti pihak kerajaan. Mitra hadirin jempe kabeh saregep naker ngabandungan omongan kepala desa. Sanggeus kepala desa jempe tidur gali nema pokna de. Leres kauladun, kasauran juragan kumu teh teu lepat. Urang sadaya ulah boga rasa aman, tapi kawaspadaan mah kedah tetep dijagi. Margi sim kuring emot kana kajantenan ti payun, nalika dua garong katangkep teh. Harita teh ngadadak ngiles, tepugu anu nyanakna. Nanging ku emutan sim kuring, moal lepat deui eta teh diturungan ku guruna. Teras dicana ka padepokanana dilatih deui, diwarah deui, ditamih deui ilmu panemuna. Tak kumargi kitu bilih isuk jaganing geto eta garong datang deui, urang sadaya kedah tatan-tatan upami tiasa mah para pamuda desa ye kedah dilatih ngajaga kasupan Neng Nong. Cager pohara mitra hanya kabujeng Neng Nong. Hapunten semudai kalepatan, nuhun kena perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.